Biar tetes masang di mana Raja sih CCTV teh? Kawali pasar. Oh di pasar. Iya, di pasar. Wah, nah lumayan ya nah. Trek nanti aduh jadi acam beres Mang Loy. Alhamdulillah kita. Mudah-mudahan beuki marema lah. Iya, Uang ge lamun aya nu butuhan mah ke nelepon ke si Obos. Iya pasti. Pang infokeun ya. Heeh. Kawas pun aya misukan. Mun aya dikirim deui. Iya, tampil. Ayo naik terus ke mana? Mulang deui we. Ayo nama. Oh, Itunya. siapa tuh ke Ya. kontak-kontaknya? Ya, itunya. Pokoknya malam anu priorian mah bi nelpon dia. Ya, boleh. Oke. Siap, Ayo, Bos, maksudnya. hati-hati siap. Ya, yuk. Halus on. Alhamdulillah beki rame wae Raja CCTV. Rongsok. Pasang di pasar. Rongsok. Ini nak kenalan di dia. Nya biasa we aing mah keur nongkrong aya maneh. Ieu kan sekali ini seburit-burit dia masih teh ulah nginterting rongsok. Ah, bukan wae nah aing keur butuh, aing keur butuh duit tuh. Kabeh ge butuh duit make head. Anjir. Kata baju nang lain gitu. Kena CCTV. Ya heuh atuh tah. Siap. Balaga. Bisi dulur maneh rek aya nu masang CCTV, sok ngontek ka aing, ku aing telepon si Obos. Kala. Ih. Kabenaran mah tere. Aing butuheun. Dulu aing butuheun. Wah, siap mo. Nah bener butuheun pisan. Montong bohong kan ke aing. Bohong ke urang ka dieu deui bebeja. Asli mah butuheun pisan. Bener. Bener. Jik mending keneh tanyakeun ayeuna heula, ke aing nelepon tah. Heeh, sok aing telepon heula da geus bukunya ieu mah. Bising kata aing nelepon kayak ada gue. Cih, begitu tutupan dia nya. Bajik. Tanya sama kurang. Heeh. Bener gitu. Ya, atuh naik masang di mana? Dulu na cenah. Aya dulu anu tas di Arab. Gua lu mah eta. Bisa sih kan. Oh itu. Yo, watere. Kumaha kan? Geus buku ieu yang maksa telepon heula. Bari cek urang minta kawas. Awas segala. Ini ada jeung anak anjing siksa. Ah, geus tutupan urang. Ieu geus ieu na kumaha. Tapi bener rek masang. Bener. Oh iya atuh. Telepon ku aing ayeuna jadi. Heuh, telepon jadi. Masang seberapa titik? Seberapa titik? Genep kelas. Assalamualaikum bos. Iya ulang kamu ulang. Ayah nu pesan ya dulu si Ucup 16 titik. Benar pan si Ucup di dia bibina balik ke Arab. Siap mohon. Siap. Siap bijaan ayeuna bibi siap. Heeh. Si Obosna keur ka dieu langsung. Oh, bejana ayeuna. Dipasang ayeuna. Heuh, tunggu atunya. Hajik. Di playa sagadenya. Hajik bawa we atuh nah geuning teh. Ya watere. Heeh. Obos lagi dah. Bos, Nyampe Kawali. Jadi ka dieu deui. Kumaha? iya pan dia teh si Ucup ka dieu. Ngobrol nanti cenah bibina rek masang CCTV. Seberapa titik cenah? 16 titik cenah bos. Wah, hebat bener eta serius teh. Serius? Ah, serius, Bibina ah? teh tes di Arab. Susul jika. Ya hayo tuh susul atuh yuk. Rek langsung we kan itu. Ya langsung we itu mending kene. Ayo tuh, ayo. Yuk bos. CCTV-na di mana di motor? Di motor. Oh, terima kasih. Yuk, ngewek. Aduh, Bi. Aku mah aing mah geus pesen ke Mang Doyok. Aduh, aing mah kalahkan pemilik. Aku mah atuh ieu aing ngomongna. Aing mah ieu mah bisa tuh bingung lah. Aduh, aing kudu kumaha ieu ka Mang Doyok ngomongna ieu aing. Coba geus talatah aing mah. Aing mah. Ieu mah aing kasih dicarekan ieu mah aing ku Mang Doyok. Ucup. Ya si Obos geus ka dieu. Ai bibi manehna di mana? Tadi di mana tadi? Di TV teh kumaha? Kena plastiknya tadinya salsi eta ya. 16 nah. Aduh, iya tere. Aduh, itu. Anu naon ket? Teu jadi wa tere. Kumaha? Kumaha? Teu jadi pan. Duit geus pake meuli kebon. Heueuh wa tere teh salah urang masalah bibi urang. Tadi mah geus pugu erek ka urang latah. Mangkalah dipake meuli kebon duitna. Mana yang salah pan tadi cek aing tanyakeun. Sia teh gawe-gawe segala ket. Jauh-jauh. Aduh, wa tere atuh kumaha ieu geus kieu? Kumaha ket sia gitu. Gawe-gawe batur sia mah. Si Obos teh jauh tasik. Ah, cenah naon lah. Ke dewe sudah aya deui tinu sanesnya. Mun nya. Amun atuh. Abe pulang dewe nya. Sia teh ulah kitu-kitu deui kehet. Heueuh wa tere. Hampura. Goblok.
Ucup, karunya kayak ada di Tasik jauh, berian aja ongkos mah. Nah, apa aing buka duit teh? Heuh, wajahna we da sia eta mah lain salah aing kan. Aing mah. Mana cepet-cepet na teh jeung di rongsung aing can meunang. Heuh, paninganan karunya ke. Aing Heuh, geus. Sing bener cek aing ge ulah kitu oh, ga. kan salah aing kumaha. Aing apes we jeung apes kok vlog teh gara-gara bibi aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Kabret bersama Obos Raja CCTV Tasikmalaya. Buat rekan-rekan yang membutuhkan CCTV, tinggal hubungi aja Raja CCTV Tasikmalaya. Barang diantar sampai tujuan, pasang langsung di lokasi. Pokoknya buat rekan-rekan sekali lagi yang membutuhkan, hubungi aja Raja CCTV Tasikmalaya. Raja CCTV Tasikmalaya. Well.